Turun. Nani mang? Geus ulah loba congor. Geus segera diserahkeun motor, dompet, HP. Ai, Lupi, hah? Sahanya mang? Ai, ieu aing Joro. Ai dia Jor. Heueuh Lupi, tangan kanan dia baheula. Tapi bener ieu Joro. Coba buktikeun. Hayu, 1, 2, 3. Ai, bener si Joro. Terpercaya dia malup ke aing tekanan. Kemana bae dia eta Jor? Lah, aing mah kieu bae lup mencari hidup tenang, mencari rejeki, nu penting mah halal belah. Emang gawe naon dia Jor kuari? Oh, iya aing biasa na akuntansi. Eta mau golok seung naon? Kelarnya orang baheula lup. Heueuh nya. Kelar meuning ge. Tapi seberak kapal orang disita ku pinjol, urang kah jadi papisah kieu nya. Alah, los teuing lup. Arana ge kahirupan. Kadang dihandap. Jor, daripada ngobrol di tengah jalan kieu katembag mobil bae ke modar urang. Atuh mending ka imah aing bae burung yuk ngopi. Tah, tanu di tangguhan ku aing ti tadi ge lup dia mah. Tapi emang dia kuari boga imah lup. Henteu sih, ngadon bae urang ka imah batur lah yuk. Gas lah. Asa inget keur baheula nya Jor, urang maling Mbah Haji Samsul. Hah? Keur iraha? Ih, piraku teu inget dia mah. Oh, jadi dia nu maling Mbah Abah Kolot aing. Bab kon dicacag dia ku yang lak-lakan ayeuna.